Bismillahirrahmanirrahim. Al-iffatu arieu eta bab iffah artosna ngariksa diri. Hiya itu iffah sifatun eta hiji sifat lin nafsi pikeun diri. Takufu anu bakal nyegah itu sifat anil muha kana itu nafsu kana itu diri anil muharramati tina pirang-pirang anu diharamkeun. Waroda ili syahwati jeung tina pirang-pirang karuksakan syahwat. Wahya jeung ari itu iffah min asrofil khisali eta tetep tina pirang-pirang tingkah anu paling mulia. Wa asmaha jeung pirang-pirang tingkah anu luhur anu paling luhur. Walaiha jeung kana itu iffah yatafarrauna rima nyabang naon katsirun perkara anu loba anu tetep minal fadhaili tina pirang-pirang kautamaan. Kasobri sapertikeun sabar wal qanaati jeung qanaah wasakhoi jeung berehan wal musallamati jeung pasrah wal waroi jeung waro wal waqari jeung tenang war rahmati jeung kasih sayang wal hayai jeung era. Pahiya tahari itu iffah kanzuman eta gudang ke harta keur jalma lamala anu teu boga harta mahu eta tetep sartana itu man. Watajuman jeung mahkotana keur jalma la sarofa anu teu boga kamulyaan lahu eta tetep pikeun itu man. Wasababuha jeung ari sababna itu iffah in kita utomai eta matak megatkeun kana toma. Watarkul harsi jeung henteu na kadedermes atawa banget mikahayang ala kasbil mali kana kasab harta. Wal qanaatu jeung qanaah bima kana perkara tad'u anu ngagero ilaihi kana itu ma naon ad-dararatu kamadaratan. Qala barantos ngadawuh saha Allah Gusti Allah ta'ala bari malu si Allah yahsabuhum kana dawuhan yahsabu ngarekeun hum ka itu jalma-jalma saha al jahilu jalma anu teu apaleun jalma anu bodo agniaa kana sugih minat ta'affufi tina lantaran iffah ngariksa diri. Waqala jeung parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba kana dawuhan tuba bagja liman pikeun jalma hudia anu dipasihan hidayah ieu man lil islami kana agama Islam. Wakana bari bukti itu man wakana bari bukti naon aisyatuhu naon aisuhu kahirupanana itu man kafafan eta anu cukup. Wa qanaa bari qanaat itu si jalma bihi kana itu ais kana itu kahirupan.